ke jeung urang dieu bagja kumbayangan sepuh anom jalar istri nu ti tebihna nu ti caketna nuhun biasa tepang akang dina wengi ieu atuh ka para seniman eta lanceuk dewek Bapak Dalang Karyadin Sumping kadinya ras deui lanceuk dewek Kang Dalang Opay nuhun kasadayana seniman seniwati ieu di Rojong wengi ieu luar biasa ieu simpatisan yuk penggemar wayang golek di dia luar biasa dulu hujan gegelaan para rinah nih dia masih kurang mati generasina Papa kali dalang karyadin gaya kacili kungkul dok cina narabe kaninya dalang cili kungkul sok oh kadi sok kenangan bener kena ku dalang cilik ku barudak cilik ingin kenangan ah yang wae hidup wae bukan kenangan sekali malah bapak menta ampun ya doakeun dewek dia rek ke alas diprasala alas wanawasa mudah-mudahan dunungan teh singkan-singkan ku Wahyu Cakraningrat dunungan aku Bapak orang Sararea, Bapak Marwan enta ongko singkancikan Wahyu dinya matapnya digual lalakon Wahyu Cakraningrat supaya kancikan ku Wahyu deh yang Marwan deh ya bima Kang Herma canakannya Kang Herma gitu Elah kawana si monyong ay keum gitu isiana naonan ngadoger nih iya ngareyananya panayakan tadi kumaha urang dina penting ieu kade urang dina penting simpriatna jeung hati-hati mudah-mudahan atuh dunungan teh nya singkan ciga deui mudah-mudahan mon mejaan gariu gitu banyak yang gariu di dia teh aya gariunya Gusti Agung Roma degek diu teh aya gariu aya bari Roma mono raya dia aya gebrus aduh mana teh kapan eta teh gariu di dinya urang teh jadi penan urang teh luas atuh laga mana sih teh gratis deh lama mana eta lagamna iya pan eta lagam surat deh deh siapa aing bedus geuleuh ya geuleuh eta teh ciri sabumi cara sadesa jawadah dudung biritna sacarana gaduh budaya masing-masing beda cai pan urang teh dina logat oge komo tuh di kadu panak pada itu naon lagam teh beda deui kumaha beda eta nempo rambutan bareureun iya eta rambutan muni mana teh kadu panak lagam kadu panak eta mah urang biasa eta rambutan muni beureum memang muni beureum yuh hante nolol oke pujitna ulah kaget jelema singlar Kang si jurik awas ka akang teh ari eta teh surat toke naon eta teh soang kitu teh saha ini wong getihan sih mau usi mahal. Saha?
Gua duit teh gerak itu mah. Wah, mau jadi duit. Pedas atau kurang. Siatu can sih teh. Tadi saya Belas maghrib. Barakali sekali. Baik, ngana tuh goblok. Perang Sunda mah 7 kali sapoe teh. Saha? Dengekeun dewek aya ngageruan jelema dengekeun ku sia. Si pedas ngomong teh dengekeun. Gagapkeun kira. Ayo mereka torekan sia. Kitu ngageruan jelema teh. Kumaha mun tikoro pagat dia tikoro aing lu. lanjut wae. Sumaan coba. Dok, turutan. Saha? Yuk ngajadok sia. Yuk sia yuk. Mau jadi duit, mau kelas. Mau jadi duit ya. Mau 2 kali aing. Mau 2 kali jadi terus deui kan. Bisa kali-kali masih teh tong anyat deui atuh. Wah kaget jelema. Makanya singlah heula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai naon, Kang? Ada sampai adus, ngejedok aduh di sini. Jangan pegang atuh. Ada siapa ingrat? Sampai tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diri tamu deui ai. Sampai sare eta mah. Allahumma barik lana. Ngejedok. Allah melakasuk. Rijaya Unajaya Rijaya Unajaya Nujalik Indonesia Ajaya Manyomi Kawami Kawami Sing walalager jurik di dieu Rijaya Unajaya Rijaya Unajaya Nujalik Indonesia Ajaya Manyomi Kawami nah teh Aya dong atuh euy Katekan wae. teh kadek sih wae orang Banten kumaha? Hah? Kamana wae dia? Dikadeh dia ku saya. Itu Banten mah tegus. Urang nyatu cenah jeung ti koto. Ya babah teh ka ieu tidak jatuh jeung ti koto. Ulah kocoran, segera kocoran dalah. Wa kunta wa kunti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jai dina jaya jaya una jaya kali sirah jaya. Jaya nurun kujuna. Minajaya. Tuh pohon deui Ciwaru di Cimas itu mah diopak lu. Oh ini. Naon ieu teh? Areeng naon? Wa kunta wa kunti wa ayul hakim wa tardi wa mus wa uke. Wa yadin. WF Wana Wacusmin hadir kabeh wah hadir ayam kopi pahit tikulan ayam nau ke atas benang muluk saha ieu sok buah ieu buah maneh ieu teh buah maneh nawa abdi mah aya keneh buah aya keneh nya aya kan ya tuh lah aduh alah alah ka jam 12 nya ngawayang teh 12 kan. hah ka jam 12 Ka jam 12 perjanjian. mah we kumaha duit ya we mah Tambahan setik deui. lo masih meut ya nah lo malah alur teh
kasih guring kaku dong teh anak. Adit, Asadin, Aya peuyeum. Ketampuan beureum aing ge teh. Aya peuyeum Kang Uu. Nih, di aing teh teu. Naon sih teh? Aing si empok bieu. Empok mana? Lala empok, eta mah tiki-wiki belagu. Ah, ketempuan beureum aing. Sadim, Sadim, Naon sih teh sadim we astagfirullahaladzim itu. Sadim, 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 Astagfirullahaladzim gitu sih teh. Sadim, Saha sadim sih teh. Udin, Kasimun eta kasimun. Sadim we tato kangen pake, Naon sih teh? tukangan, Naon sia atuh tukangan. Odok mah betul Abang Agus. Kunaon sih teh? tukangan tingali. Naon Kang? Nah, lompat Kasinggung ya aing. Kasinggung ya. Nah, jadi lompat aku beungeut aing. Berarti serem kene akang jeung itu ge. Berarti serem kena beungeut aing coba manehna. Kasinggung aing. Pocong, deungeunah aing. Kadieu sia. Urusanna di desa saja aing. Kadieu sia. Naon? Sia kadieu sia make lompat aku beungeut aing. Kadieu sia. Ieu, sia naon? Ieu diletak. Wah, yakin pocong. Emang sih seputak letak. Saya kewaos. Naon sih teh? Nawas. Ya, aing teh. Sereman ieu. Pamoro sia aing oge. Luas saponewe kaca. Alah, ka mana ah? Leuwih rupa. Ka mana? Murak meureun. Mendingan pocong murak. Oh, bener pocong oge sia teh kalumaneun atuh. Pai kotakan. Penting museum kami kaituna. Sumpah lodok kene. Ayo. Nah, itu dah wala mau budak nih. Wah, itu ismin. Kang Rinci, menggunakan Kang Rinci Kang. Nah, itu kan dia. Menggunakan tukang rinci Kang. Jagen